Pancek tanggal 14 bagian caang bulan Palguna tahun 1272 Saka atau tanggal 22 bulan Februari 1350 Masehi. Lingga Buana di istrenan jeneng Ratu Negeri Sunda ke-30 hiji di dayeuh Kawali pahlawan Abiseka Prabu Maharaja Lingga Buana. Memehna ingnyana kungsi jeneng Adipati Lilana 7 tahun marengan pamarentahan Akina Prabu Lingga Wisesa. Laju kungsi jeneng Mahamantri ngarangkep Prabu Anom Lilana 10 tahun marengan pamarentahan Ramana Prabu Ragamulya. Prabu Maharaja Lingga Buana ti Prameswari Dewi Lara Linsing boga sewe opat cikalna awewe gelar kadunya tahun 1338 Masehi ku akina diberengaran Citra Resmi kuramana diberengaran Diah Pitaloka. Sewe nuka dua jeung nuka tilu pondok umur mulang dina umur satahunan. Seuna nu bungsu lalaki gelar kadunya tahun 1348 Masehi kuramana diberengaran Niskala Wastu Kancana. Cak ulah macul diulukukeun ulah ngasek dirarahaneun urang teang bae kalebahna urang sorang lalakona sasakala perang bubat.
Sok watir ari mamawa urang darat teh. Cek rakyat nakoda bule bari ngareret kaki panghulu sura. Nah kunaon kitu tembal ki panghulu sura bari nyurang. Eta we tangka papahare tembal rakyat nakoda bule. Papahare naon teh ya? Ki panghulu sura melengek. Ongkek tembal rakyat nakoda bule bari tulu nyakakak. Wih diamah kakolo teh bet ngajak benjon. Ki panghulu sura ngagebes rakyat nakoda bule. Heueuh dia mah kalah ka ngagegeheuikeun lain bere jampe bener nama. Ki juru wastra milu nempas da puguh kasindiran. Na atuh lain ti memehna barang penta teh. Rakyat nakoda bule malikeun bari ngerengeh. Lah bari nage jika nu heueuh bae. Geuning lagu leumpang mah dia ripuh. Cek ki panghulu sura. Curugna tangka ngacir-ngacir lempengan irung rakyat nakoda bule. Ripuh mah moal kungsi tepi ka dieu tembal rakyat nakoda bule. Nah atuh tadi bet loba runda grandegna batan lempangna ki juru wustra mairan. Nah tetaralik kana pemandangan negeri Majapahit nu sakitu pikahelokeunana. Lomba runda grandeg soteh kami mah nempuan pemandangan heula. Rakyat nakoda bule gewat nakis panuding ki juru wastra. Hehei deh maruk hante teu dilelek-lelek moal enya nempuan pemandangan bari ngahegak. Rek kumaha resepna eungaf we nu puguh mah. Celak kutuk ki panghulu sura jeung ki juru wastra papahare seuri tangka ka Cirembai. Geus murag deui bae tayoh nama, cek ambu pangasuh bari katatang koteteng. Naon teh ambu? Hiji mojang mairan bari beberes pakaian. Sisig tembal ambu pangasuh. Ari eta naon? Cek mojang sejena bari nunjuk kana luhureun jukut. Aeh, heueuh. Cek ambu pangasuh bari mulung guruntul nu hideung semu coklat. Wel diselapkeun kana antara huntu jeung bibirna. Karagerek gap nuluykeun gawena. Ambu pangasuh ngahuleng bari reuwas. Sisigna dicomot tina bibirna bari tuluy dilelek-lelek. Jurig, geuning ieu mah hileud kikirik. Yeung. Golepak bae ambu pangasuh kapaehan. Cerit mojang bojang nu aya di dinya milu ting jarit. Teu lila. Rob jalma-jalma tungkeb kapalebah kemah ambu pangasuh. Pakpok raeng tatanya aya naon. Hiji mojang nerangkeun bari bibiri digan. Ngadenge kitu mah najan bari tuluy narulungan ambu pangasuh lolobana mah kalah ake-akean sareuri. Kami mah asal linglung teu nyaho di kaler kidul cek hiji bayangkara balamatri bari nilepan jubah bodasna. Heueuh abong enya di lembur batur tembal bayangkara balamati sejena. Kacidahinana kasebut bayangkara balamati teu nyaho kaler kidul sagala. Cek bayangkara balamati nuker nangkep tuur. Mun dia mulia cik manari kaler cek bayangkara balamati nu ti heula nyarita. Itu tembal bayangkara balamati nu nangkep tuur nunjukkeun unggal pongpok angin. Nah hambet loba salah sahiji pasti moal mencong tembal bayangkara balamati bari ngaheueuh seuri nu sejena ge jadi kapiasem. Karasaripuhna awak teh cek hiji jurit sagara bari lalangkarakan jeroun kemahna. Ah ripuh kuduna nahonan bila kadar ge purah ngenyangan tambang tembal baturna. Hari sakadar ngenyangan tambang mah teu karasaripuh. Tapi mun pejit nu ngenyanganana pan murilita tembal jurit sagara bari mencetan beteungna. Wayahna poe ieu mah lur, poe isuk ge sabatae moal teu lunyut tah bibir baturna ngabeberah. Tuh geuning nu nganteuran cek hiji jurit sagara nu diukna deukeut lawang kemah bari nunjuk ke jauhna. Ti lebah jajalaneun temong aleutan beuki deukeut beuki tetela.
aya nu nanggung, aya nu nanggei, aya nu ngelek. Jurit sagara nu aya di eta kemah tangka ronghok kawas kamarang barijil tina sayangna. Lek jurit sagara nu pejit koreseun teh neureuy ciduh. Tulus bibir kami lunyuk gajih, cek jurit sagara nu lek deui neureuyan ciduhna. Penting ieu mah Gusti Prabu saparakanca leuwih hade. Reureuh heula cek Patih Lembu Peteng bari sila mendeko hareupeun Prabu Maharaja Linggabuana di kemahna. Jadi Sri Maharaja moal mapakeun poe euna Prabu Maharaja Linggabuana rada kerung, malah poe isuk mah samemeh Sri Maharaja mapakeun ka ieu pasanggrahan nurutkeun pamenta Mahapatih Gajah Mada. Kudu aya utusan ti dieu nu sakirana bisa diajak badami, cek Patih Lembu nu pakulitanana memang nandingan petengna peuting balas sering kapentrang. Kudu nama Mahapatih Gajah Mada nu pangheulana nepungan kami teh, cek Prabu Maharaja Linggabuana bari ngarenghat. Mahapatih Gajah Mada kacida keur paciweuhna sabab lain bae jadi kokolot pamangku karyaan, tapi paciweuh nguruskeun upeti ti nagari-nagari pataklukan nageri Majapahit. Patih Lembu Peteng geuwat ngilungan. Nya ari kitu mah dalah dikumaha keun sual utusan rek dibadamikeun heula. Oge kami teu poho nganuhunkeun ka dia. Nu kapapancenan jadi lulugu nganturkeun kadaharan. Katarimakeun pisan ki Patih. Patih Lembu Peteng unggek mando pisan. Kami mah inget bae kasih bungsu ambu, cek Putri Citaresmi ka indungna. Tada teuing cuang cieungna tembal Prameswari Dewi Laralinsing. Beki deukeut kapisalikeun, beki teu puguh rarasaan, cek Putri Citaresmi bari luk tungkul. Adatna eta mah eulis ambu ge baheula kitu. Prameswari Dewi Laralinsing ngupahan. Sugan teh teu panas nyongkap kieu hawa di Majapahit teh. Rakean Senopati Yuda Sutrajali bari ngibring-ngibring jubahna. Atuh buka we jubahna ki lanceuk, cek rakean mantri usus bari mihilaan ngalaan jubah bodasna. Dituturkeun ku ngalaan baju jerona. Kumaha mun ditarurutan ku anak buah urang, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali. Ah keun bae. Maranehna ge sarua we hareudangeun, tembal rakean mantri usus bari tuluy ngagolohoy kana amparan jeroan kemahna. Kamana ari ki rakean nakoda baraja, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali. Kacai heula pokna mah disaur keuyeub, tembal rakean mantri usus bari panona leuyepan. Tuda teu kira-kira ri dahar teh meakeun batur. Tembal rakean mantri usus. Tapi kaharti ketah katempo pisan gawena, komo basa parahu urang katebak angin tarik mah manehna pangpaciweuhna urang onaman ngan ukur ngalalajoan, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali bari ngudar jubahna. Rakean mantri usus jempe teu nembal, muji kana kata pisan juri sagara, teterekelan kana taraje tambang teh maningan sagurawil. Padahal ilmu kitu teh bisa diterapkan ka Bayangkara bala mati. Latihanana kudu dileuweung, dialajar naraek kana areuy. Kumaha tah mun panyana teh can heueus. Hanas kami ngecembreng bae, cek rakean Senopati Yuda Sutrajali nepak pingping rakean mantri usus. Rakean mantri usus curing hak kagentak. Aya naon ki lanceuk? Pananya teh can heueus. Hanas kami hayo bae ngecembreng rakean Senopati Yuda Sutrajali kuraweun. Teluh kejo tayoh namah, cek rakean mantri usus bari reuep deui peureum les bae pules. Pasanggrahan supamayak alun-alun bubat diranggem simpenna peuting. Bulan di langit kalimpudan mega bodas ayang-ayangan. Cihcir peuting patembalan jeung cari cangkas. Koreak tingkoceak disenggakeun ku keukna uek. Prabu Maharaja Linggabuana nyileuk keneh nangkarak netep lalangit kemah.
Prameswari Dewi Lara Linsing geus tibra. Kitu deui Putri Citra Resmi ngan sakapung sok ngulisik semu nu guligah. Pikiranana mangpeng jauh kadayeuh kawali. Breh beungeut anakna nu bungsu rengkak paripolahna narembongan. Seblak hatena nyeblak. Breh adina mangku bumi binusora Suradipati kadenge nong toreng papatahna. Nu bakal lisang hareupan ku Raka Prabu lain urang Majapahit wungkul, tapi ratu-ratu ti sakuliah Nusantara. Sebab moal pati-pati Mahapati Gajah Mada ngondang ratu-ratu sanusantara mun eueuh maksud-maksud tinangtu keur kapentingan nagri Majapahit. Tapi piraku rek niat mah tiba heula nagri Sunda teh nampu pisan eta kitu pedah aya tatali kakeluargaan. Nya jika nama mun teu kitu geus tangtu nagri Sunda nu bakal pangheulana diranjah ku Mahapati Gajah Mada. Ras inyana ingeteun kana tatali karuhun nu geus ditangtukeun, nah geus bisa mangku bumi binusora Suradipati ninglar ka pamalian karuhun. Moga-moga bae bisa pan manehna teh Purohita tahapat Satmata asa piraku. Ngareret ka Putri Citra Resmi nu keur tibra. Tembong pamuluna nu polos. Deudeuh teuing anaking hampura ama mun teh amah ieu lengkah teh salah. Pancen dia lain ngan sakadar nedunan pamenta bre Majapahit pikeun dijieun Prameswarieun, tapi boga harti nu mandiri pikeun kapentingan pamor nagri Sunda. Moga-moga bae hiang seda niskala di Mandala Bale Agung marengkeun. Ras inget ka para panggung jeung pangiring-pangiring liana. Kapirengna teh asa sejen. Pangpangna lebah ocon banyol sempal guyon. Asa kaleulewihi tama cek rarasaan bae meureun totonden rek manggih ka bunga. Beuki peuting beuki dalu implenganana. Kasomah-somah nu tadina teu pati kapikiran daria. Peuting harita bet tarembong hirup kumbuhna. Tarembong tumarimana. Keak sora koreak ngaliwatan hateup kemahna. Gusti nu Agung Prabu Maharaja Linggabuana ngarenjag bari tuluy mapetkeun jampe pamake parancah panyinglar tulak bala. Meh sapa sapeuting jeput Prabu Maharaja Linggabuana teu sare dina ngalenyapna salenyap kaburu kagiungkeun sora kongkorongok hayam jeung kagiungkeun kuno ngaralacai ngesian jambangan nu teu pati jauh ti kemahna.